Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil aqdar anir rukuni ila hadihid dar wa man khasafa aisanihi ila darir qarar wa nafada tasarifal aqdar fi ahlil jannati wan nar. La yus'alu amma yaf'alu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihil gizar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qadirul qahar. Syahadatan tubaligu syahidaha manazilal abrar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa min samimin nizar. Nabiyyun wada'a bihil aghlal wal asar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina fatahul futuh wa masyarul amsar. Salatan wa salaman da'imaini muta'aqibaini ma'a qabal lailan nahar. Amma ba'du. Amma harfu syartin daiman wa tafsilan ghaliban la amma kama ma yakum min syai'in wafa. Faqala Sa'id bin Malik fil khulasah amma kama ma yakum min syai'in wafa litilwiha wajiban ulifa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri sadaqallahul adzim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazal qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in an umrihi fima abna wa an jismihi fima ablah wa an ilmihi fima amila bih wa an malihi min aina maktasabahu wa anfaqahu. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi israh lana amin sudurana amin wa yassir umurana amin wahlul 'uqdatam min lisanina amin yafqahu qawlana amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an amin wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an amin wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an amin wa najina minan nar bi karamatil Qur'an amin wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi sholli ala habibikal Mustafa wa ali ahli ula wa arba'il khulafa wa ali sarangan. Ya Rabbi sholli ala habibikal Mustafa wa ali ahli ula wa arba'il khulafa wa ali ahli ula wa
arba'il khulafa Rabbi bijahin nabi syamsil hudal arabi Rabbi bijahin nabi syamsil hudal arabi fakul man tastabi an'im lana bishifa fakul man tastabi an'im lana bishifa ya Rabbi salli ala habibikal Mustafa wa ali ahli ula wa arba'il khulafa wa ali ahli ula wa arba'il khulafa puji dan syukur urang payungkeun ka Zatillahi Rabbi Allahu Ghafur anu mana mantena parantos mairodah ka urang sadayana dina wengi ieu di Kampung Tangkil Desa Wangun Jaya Cangklek di Kampung Cangklek Desa Wangun Jaya jauh-jauh tidak Cangklek kena Tangkilnya dina acara pangajian ngagungkeun sareng ngamulyakeun sasih dilahirkeunna junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaidahan ku shalawat mi wasalam pamugi dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipayunkeun ku pribados kareng-rengan ieu Masjid Al-Ikhlas Kampung Cangklek Desa Wangun Jaya baik berupa struktural atanapi fungsionalna anu kupribados hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin teu hirap ka aparatur pemerintahan nu kararesan dina danget ieu dihadiran ku Ibu Lurah Ibu Kuwu Ibu Kades lamun pameget mah zaman preto disebut teh jaro teh lurah-lurah kene miwah ring-ringanana manawi aya BPD MUI Karang Taruna sareng sajabina anu kupribados hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin teu hilap ka para guru pribados para kiai setempat, para alim ulama, para ustad duikeun ka santrina. Ujang kasep nyai geulis jangkung rengkung denok petekok. Sami anu kupribados hormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Teu hilap oge ka para tokoh masyarakat duikeun ka tokoh-tokohna. Para aki-aki ge bisi aya aki-aki. Nini aya pamuda aya parawan second aya second deui eta ku aya wae kampung second kum wae kasadayana sami hadir di tempat sami anu kupribados hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin mudah-mudahan ku ngariungna urang dina ieu tempat masih ngajantenkeun wasilah cukang lantaran ka urang sadayana urang sadayana kenging ilmu anu manfaat amin kenging hidayah taufik ti Allah subhanahu wa ta'ala amin malah mandar hirup hurip urang sana sapapawasna aya dina panjalindungan hyang murbeng alam Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah penting ieu uing bisa ngadeg di dieu ieu di Kampung Tangkil
tangkil deui Cangklek Desa Wangun Jaya rupina di dieu mah nemean nya nemean nanging kadarah belah dieu mah sanes nemean sering teh di kampung eta tah naon tadi teh poho deui babakana aya mah Lebak Nangka kantos di kampung Pak Dedi naon teh Wangun Cipeuneuy gitu Gomong kantos tadi nya Gomong alhamdulillah ayeuna ngalaman di dieu ya keunda ngaji jeung uing mah kieu sersan serius tapi santai tong serius teuing bisi ngebul sirah nu penting balik pengajian aya bawaeun balik heuh naon wae nu dibawana nya teu meunang ilmu atuh berkat atuh heeh sok dina dibagi sok pengen culak cileuk atuh kela panitia ulah ka dibagi sok ngaganggu ke geus kira-kira ngeusan nya sababaraha waktos kapengker saibul maksad melalui para panitiana ngahubungi ke pribados nelpon da ayeuna mah zaman canggih Bu samulud ayeuna samulud jeung silih mulud anu datang ka imah teh ngan ukur saurang nu meunang teh bubuhan deukeut ya jadi nu tarbih mah mah cukup dina telepon atawa di WA geunya teu kitu nga-inbox dina Facebook ya loba mah carana teh geuningan teu kitu na Twitter atawa na IG Instagram gitu baroga teh nu kitu gaul atuh saeutik ya ini kita boga nya aduh kudu gaul mah ayeuna mah jadi mirun seuneu teh kudu bari Facebookan jarena mah ini zaman ayeuna hayang tanggal sabaraha di Cirian di pasihan waktos anu kosong nya milih waktos ayeuna Cirian dikuing teh pas nelpon teh da wing keur di jalan Pak ya dina mobil Cirian kampung Cangklek Desa Wangun Jaya anu ngulemna Bapak Andri nomorna sekian di Sinasab di jalan gitu aya nomorna pan gampang ari tadi isu-isu rada ngagebeg wing naon sababna catatan dina HP di kampung Cangklek Desa Wangun Jaya Kecamatan Campaka tapi barang ditingali dina kalender nah catatan jadi beda dina kalender makan catatan teh penting ayeuna gitu tulisan teh penting ayeuna kuduna ka Goalpara Sukabumi apa Goalpara santos pintu hek aya meme pintu hek aya jalan nu ka Kenca aya ka Katuhu perkebunan Goalpara tawing rada mineng kalinya teh di onang teh aya baru 5 tahun sakali tah kudu nama uing teh penting ayeuna teh ngaji teh ka Goalpara Sukabumi kudu nama lain di dieu ngaji teh kudu penting ayeuna teh ka ditu ka daerah Goalpara Sukabumi ngan kusabab urang Goalpara Sukabumi penting ayeuna henteu ngonang tah jadi rek naon ka ditu ke geura sok pikiran ku aceu juga akan rek naon aprak-aprakan kali itu da teh onang ka dieu we dipikir-pikir kita kan geus puguh onang taina alhamdulillah biasa tepang sareng urang dieu mudah-mudahan berkahnya amin ya Allah ya rabbal alamin tadi teh ngaharewos tadi teh bejana cenah lurah di dieu mah salila jadi lurah di dieu asa can pernah jeung cadu bangunna teh jumaahan heuh teh hah nya da ibu-ibu nya rumahnya deui nya ibu-ibu jumaahan sok raraco pawargi sadayana sok sanajan tadi hujan ka dieu alhamdulillah nu tolamat teh kahalangan ku hujan terus teh matak keur ngagebret tadi hujan teh di imah uing mah di ditu teh hujan di luar hujan di luar mah hujan iya ningal nu tolak reueus rupa-rupa ya jalan ke Tumahi pinuh kudu tolak aya nu bari nahan mobil itu bisingan nyuruduk ya
ada rupa-rupa di pangkalaban mah. Minimal orang hadir kena ieu tempat netepan kana sunnah Rasul meninta qala ya ta'ala ilman ghafirullahu qabla ayah tua sing sajelma anu minahkeun awakna kalau tepat mah hartina teh minahkeun awakna lain ngalengkah lamun ngalengkah kumaha teu boga suku kumaha nu naik kana motor nya anu kudu alengkah kana motor mah rugi metak harti nu pas mah sing sajelma anu minahkeun awakna rek ngeangan ilmu na eta yang cangkerong berkat rek ngeangan ilmu tuh maka ku Allah dihampura dosa-dosana taina urang dongkap kana ieu tempat alhamdulillah hiji berarti tugas urang teh minahkeun awak geus nepi kana ieu tempat bisi aya nu ngomong kieu ceuk yah jadi dia kadenge atuh kudu ting datang sok aya gitu nya sok aya nya kadenge banyak kiri jadi dia dengan riak dengan turut datang kadinya ya Rasul miwarang lagi minahkeun awakna lain kita ngadengekeun mah urusan lain beres geuning ustaz si eta mah lain ngadengekeun datang kana ieu tempat teh ngadon hees si eta mah berarti si eta menang dua kanikmatan hiji nikmatna datang kana ieu tempat dihampura dosa kaduana nikmat hees wilujeng molor letak tong digeukeun nu sare mah keun wae cenah sare sabab si eta sedang menikmati hees geuning ustaz si eta mah lain ngadengekeun di tempat teh cacamuilan nyanut berarti si eta menang sababaraha kanikmatan hiji nikmatna hadir kana ieu tempat kaduana nikmat nyanet wilujeng bentet itunya jadi tempat ilmu mah wah rugi nah heuh nya disuguhan teu nya aya teh eta cai-cai wae mah aya ngan eta baskomna stare seep kitu nya aku kitu alhamdulillah wing bisa hadir ke tempat biasa petepang sareng urang dieu mudah-mudahan urang sarana sanes waktu ditepangkeun deui bari sehat walafiat panjang yuswa balaleunghar berkah geus kararawin oge sing namahan sing nyanu pagawean maksud teh gitu aya balaleunghar mah bareng ke di mana rek ngawinkeun teh ngonang kawin kitu maksud uing kunaon urang make jeung ditanyakan ilmu jawabanana simple bongan teuing urang ngaranna jelema bongan teuing urang ngaranna ari hayang ditanyakan ilmu teh hayang kita diajar teh aya teh sakola hayam sok ka sakola tara osok ka sakola mah ngan si eta mah rek diajar tapi rek ngadon modal cek bahasa Inggris nama ngising ya gitu mata kurang ulah kaelkeun ku hayam ieu mah subuh-subuh geura urang can hudang geus kadenge sora naon sora hayam sora uing dieu mah astagfirullahaladzim urang nyebut hayam mana hayam hayam di dia mah sora uing ceuk ngan nyontokeun hayam cing urang dia hudangna nyahasok subuh-subuh atau geus kongkorok domba kongkorok domba paris beurang jam 7:30 sok dipusing barele geuningan tabungan teuing urang ngaranna jelema ari jelema teh hartina merejel tina liang emak lamun tina liang bapa mah berarti jelepak da urang mah ngaranna jelema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a ketika Allah ngalahirkeun urang merejekeun urang tina jero beuteug indung urang kubraka alam dunya la ta'lamuna syai'a urang teh teu nyaho nanaon
urang teu inget naon tuluy Allah ngajadikeun wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah ceuli panon jeung hate la'allakum tashkurun supaya urang daraek syukur. Aduh cepil aduh celina tong celina cepilna ai celina mah pamajikan lurah di uing ngaranna celina nya cepilna tak jadi hatina urang aya kanyaho bawa nu tilu eta ceuli kudu dibawa panon kudu dibawa hate ge kudu hadir ulah ceuli ngan ukur variasi panon ditutupan horengna dahe STA hate teu hadir maka di mana balik teh batur menang ilmu si eta malam ya cereug gua lam ya bres teu cereug jeung teu laras asalna manusia teh kena barang geuleuh engke bakal jadi barang geuleuh ayeuna keur hirup mamawa anu geuleuh asalna kena barang geuleuh naon tina cimani geuleuh teu cimani geuleuh cek bahasa barudak sakola teh mah dina ilmu biologi di lalaki aya ngaranna spermatozoa di awewe aya ngaranna ovum ngahiji na disebut koitus 40 poe ti harita jadi getih kimpel 40 poe ti harita jadi daging kimpel 40 poe ti harita bentuk jadi manusia ditiupkeun roh ku malaikat Jibril jadi si Aep jadi si Uloh jadi si Asep jadi si Dadang jadi si Betin, jadi si Siti, jadi Iis, jadi Iroh, jadi Edah, jadi Apun. Aya Apun? Alah hampura euy Pun, hampura Pun. Duh, tong dendam kieu Pun, tong dendam, tenang. Halus ketang Pun asup kana YouTube tah eta. Ya. Buka tuh buka YouTube teh Muhida channel subrek kadinya jeung Syiar Islam Media gitu aya di dinya nya teras ge geuleuh teh cimani geuleuh sok anu dagang cimani kacangklek ka dieu di kantongan hargana teu pira 1000 perak barade piluraheun barade picamateun di peser moal dah geuleuh nya engke bakal jadi barang geuleuh naon bangke mayit geuleuh teu berharga teu bangke jelema teu berharga kajeun teuing keur hirupna ngaranna rupa-rupa model tadi teh gelarna lagi rupa-rupa SPD, SPDI, MPD, SAG, MAG, Doktorenos, SH alias seuseup hirup bahkan ditambahan deui da botak kuluna jadi profesor maot tuh gelarna jadi sarua disebut almarhum terus berharga teh tah henteu maot buru-buru di ruang dijejel da bisa balik deui beda jeung hayam mah keur hirupna hayam we eueuh sugan si eta masih Asep hayam eta masih Titin eta masih Edah eta masih Iroh henteu hayam we ececet teu pencitna ari geus dipencit ngaranna rupa-rupa ayam geprek ayam penyet goreng ayam rica-rica ayam pepes ayam dihijikeun jeung mie jadi mie eueuh mie doma eueuh nya jadi mie ayam terus bahkan di Cianjur mah di Cianjur aya nu sadis tah hayam teh ayam bakar Cianjur Cianjur dibakar ku hayam nya teuing kadaharan Sunda asa aneh-aneh aya mah nya terus teu eta mah burilem sagala cilor sagala bereta mah eueuh aya teh kode blang eta nu aneh pisan di Cipanas kan di Cipanas ngajeblak tulisan sate Haji Duloh apa sakanya mau uing sate mah sate ayam sate kambing ieu mah sate Haji Duloh Gusti
haji dulu di sate ya Allah Rabbi terus asalna tina taneuh jelema teh keur hirup nu di dadahan hasil taneuh geus paeh bakal asup deui kana asalna urang teh pijil tina liang keur hirup nu di tetangan liang geus paeh neangan lap kejeung liang geus paeh mah neangan lap sok tanyakeun ke bapak-bapak tah nya nya ceu nya nya gimana paeh mah neangan lap kejeung liang segala geus paeh mah neangan lap naonnya rek tisu rek naon penting mah aya ngan eta ikut tisu teh sok rame teh lah lamun geus dahar itu dibilang ikut tisu sok rame teh gitu ha jadi penting atuh ilmu teh keur naon keur hakikat hirup bisa ngagunakeun ieu ceuli ieu pano ieu hate naon sababna saur Allah na Al-Qur'an wa laqad darana jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha tak kitu jabna sing semangat ya mak ieu mah uing popergeg aya kajab walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha saur Allah dina Al-Qur'an sanyana pangeusi neraka teh teh jin jeung jelema ari urang naon teh jelema eusi neraka teh jin jeung pernah jeung jin hah henteu hudang sare ngeneh kacai tuluy ngaca geura ih aya jin ngajedig siruh nya tara ciruh na eta jin teh kitu nya saha eta teh boga hate teu ngarasa ku hatena boga ceuli teu ngadenge ku ceulina boga panon teu ningali ku panonna eta teh calon ahli neraka saur Allah babarengan jeung jin anu tadi boga hate teu ngarasa ku hatena pan urang teh asalna ti mana urang teh naon ti saha tuluy keur di mana arek ka mana ayeuna kudu kumaha eta 5 pertanyaan kudu dijawab jawabna ku ilmu beres urang teh saha oh manusia teh urang teh ti mana apan ti Allah bakal euih deui ka Allah beres ayeuna keur di mana di dunia arek ka mana ka akhirat engke bakal urang teh naon maot teh ngaranna paragat nyawa jeung raga dari mana datang ajal mah datang ke setiap tarang ngotok ke setiap babatok teu bisa dikekeun teu bisa ditelakeun leres anyar keneh di dia anu pupus teu anyar keneh anu pupus teu terakhir bulan iraha nah bulan kamari anu pupus aya tuh geuning aya di dieu ge nya beres ya Allah ngan ngabejaan ka urang ieu bisa diterangkeun ku para ustaz para kiai sabenerna mah lamun di mana amanah aya nu maot kade haram sabenerna mah eta lamun aya nu maot dikana sapekerkeun Pak teu meunang di mana aya nu maot teu meunang dikana sapeker kok dah hese nya euy nahonan nu maot dikana sapekerkeun kubur nu maot jeung moal mahi dinya lain diumumkeun meunang ceuk yo bisi we dan mau tadi karotong kita sampai kerkeun entoh ya berarti di dia masarua jeung uing di ditu ahlus sunnah wal jamaah das aya geuningan ya di tempat teh teh omong ahlus sunnah tapi wal gagabah atawa ahlus sunnah iwal jumaah batur ngabring jumaahan si eta kadon ngarit aya gitu eta ku aya wae di dieu mah ditanya teh aman ku naon teh jumaahan ai pokna teh ada urang mah tara panasan jadi kitu cereng digeunan nya sarua di dieu di mana-mana aya nu lahiran sok marhaba oh sarua berarti tuluy sok mahinu oh sok di mana aya nu ngeureut sok ngayakeun syukuran oh sok di mana-mana
model kieu aya acara tasakuran nikahan pentingna sok ngayakeun pengajian kosok sarua berarti di mana-mana aya nu manaot di sok tahlilan manya nu manaot tahlilan nu hirup ece tahlilan nu hirup aneh atuh nu mau tahlilan di namanya eta rada aneh hidup Allah aduh cai siga kayak tamak non kayak orang kambihala dari mana-mana kieu kiai kawas bujur padahal nu aya warnaan ge beukieu gitu terus ya urang teh saha urang teh manusia di mana ti Allah ke di mana ke dunia ari dunia teh majra'atul akhirat pepelakan ke akhirat sakedeung di dunia teh omong ayeuna cek ilmu psikologis jiwa umur jelema teh ditentukeun ti mimiti begerna umur jelema teh 4 kali lipat ti mimiti begerna rata-rata jadi lamun ayeuna budak ece begerna umur 15 tahun berarti kurang leuwih umurna teh bakal 60 tahun kurang leuwih ieu mah cek ilmu psikologi jiwa budak otak itu ge baru geus naliti lamun anak ece begerna baheula umur 12 tahun karek keluar TSD geus beger lalaki resep kawe awer resep lalaki maka kurang leuwih 4 kali lipat teh ka hareup teuh nya eta cek ilmu psikologi mata euy mah rada untung sama beger teh mimiti teh umur 35 tahun ada opat bila keneh jeneng nah eta mah cek ilmu psikologis jiwa sabab umur mah emang mah aya nyahoeun resep ulah pedah-pedah ngora keneh tabade sujang aduh di ditu aya budak SMP keur mawa motor jebeurut tabrakan jeung mobil teureuk tabrakan jeung mobil teureuk enyet motor lagi padahal ngora keneh udah SMP keneh ditinggalikeun mah can deui namaon saking kupalah parana tabrakan tapi keun ka sirah supir jeung sirah kenek teh misah udah banyak hiji nya arane kitu leres ya metak urang eusian kunaon bu panu di tangan kurang teh kabagjaan dunia jeung akhirat le hoyong bagja dunia jeung akhirat hoyong eta di tangan kurang dengan urang di dunia sok silih sangka heuh silih sangka senang cenah leuwih jadi pengusaha boga duit loba ngatur sorangan can pupuh ceuk laras teh di uing di ditu tong disebutkeun ngaranna cenah cek batur teh eta teh jelema senang imahna geus 2 tingkat mobilna geus loba gesekan pare gesekan kai boga pamajikan akeh tapi keun kadua cek batur eta teh geus senang geus kapanggih cenah kesenangan hirup teh ku si eta mah sakali mangsa uing ngaji ka daerah Padalarang ngalangkungan bumina begitu balik jam 3 pas palebah bumi nana teh nu cek batur senang teh cek hate ini maknya jelema senang jam 3 Januari ngadodorong keneh mobil ari tetangan anu cek batur belangsak nah guher hees teh kapalin bantalan ge kudah dieu balas jadi kesenangan teu bisa diukur ku harta mata sur Allah laisal ginna an kasratin arradin walakinna ginna gin nafsi nu beunghar mah lain nu loba harta tah nu beunghar hate keur naon beunghar nu bak lebuk-lebuk ge pasti penta keur rajaban keur buludan kumat beunghar teh kitu beunghar teh cenah penghasilanna gede mobilna lage si eta mah wah tapi keun kap meh dihirupan ge sanggeuyeuk dawa reman saking otomatisna dipentak ke buludan da urangah itu mereh henteu eleh keneh kudu cek batur belangsak kaheulana kadang-kadang bayaran ge majar teu teh tenang cenah geus kabayar mah aya nu kitu aya nu kitu nya cek uing ge aya wae di dieu mah gitu kan mudah-mudahan tadi pan nguping sur panitia ai di dieu ngayakeun ge sok udunan sami udunan sok ngalayar tara sok lunas teh lunas tah kamu ngadenge lunas mah kang ka uing lagi tenang
di depan hariwang mau balik malah mau ngadanya teu malaya hariwang aduh sambil dina hate teh ari kitu mah lunas aduh tenang lah Allah nya lamun urang hayang senang dunia jeung akhirat Bu kepikeun ayeuna cepengan ku urang kuncina naonna cenah kuncina kawas urang rek asup ka imah pantona dikunci ari urang teu mawa kuncina bisa asup mah nya moal atuh najan imah ge daung oge heuh moal bisa kanikmati entah imah teh atawa nu paling ripuh mah urang rek asup ka imah ternyata eta imah teh sakulingna pantoan rek jalan mana jalan papara jalan mana deui jalan jendela dicokel pancek uing pantoan berarti molongo atau asup kadinya sok aneh urang ieu mah omong di bajaan cek uing pantoan ribut kapara ribut ke jendela atuh asup we berarti molongo lah kitu teu ngarti teh nyata nomor kahijina iman naon cenah ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul hei jalmi-jalmi beriman kudu tetap aja iman ka Allah dan ka Rasul naon sababna sabab iman seperti pondasi di mana bangunan iman seperti rem kendaraan iman sebagai tendensi sentral anu mengawasi gerak langkah si jalmi kata pelan hatena ke iman lepas wa iman dina dadana tinggal hirup dalam ya ceureuh golamnya beres teu ceureuh jeung teu beres kan itu teh aya wuduk teh aya caduk sorang anu pukli capluk nya teh halal masalah par dihakan iman matak Bu ceu akang teteh lamun budak urang begitu asup sakola kade pas ngaji ditinggalkeun lolobana begitu asup SMP teh kan ngaji teh ditinggalkeun nya gengsi ngaji teh ya uing ngebreto kuliah tingkat 4 ngaji keneh jeung budak SMP ngaji tijan teu terak sabab dina pikiran teh aing balik ka imah kudu aya bawaeun percuma ngalalana jauh oge ari balik ka imah rek ngadonyeun sieur mah kawas hayam lamun balik deui kana sayang pasti rek ngeunung ulah ngadon modal sama bakal datang sieur pi panyakiteun gini ka kota balik ka dieu kade perkara butut dari kota oleh bawa ka dieu sayang sayong mabok teu pararuguh naon sia mabok naon mabok mobil geuna aya mabok mobil nya da eta teh ku agama diharamkeun ku polisi ditewak mabok teh sok cobaan urang dieu pemuda pemuda sayang soyong ditanya kunaon maneh mabok ada naon porka ditewak ku agama haram ku polisi ditewak hayang aman mabok hayang aman bejaan kuing mabokna tomahakan kitu coba saeutik mah kadang ti kotok aman moal ditewak mah sok cobaan sayang soyong kan kunaon kan mabok gedang naon ti kotok aman moal ditewak moal ku polisi oge mun beda-beda teuing atunya heuh gitu iman sabab iman teh tendensi sentral lamun lepas iman adalah terjadilah dekadensi moral bujana akhlakna rusak lakuanna lamun geus eueuh iman dina dadana terjadi sesuatu karena terhegemoni terkontaminasi kacanakeun ku sakaba-kaba nah iya komo ayeuna zaman kieu Pak aduh paling hariwang bereta mah euy keur kuliah ieu beres kuliah tahun 2000 beres kuliah keur kuliah ningali di jalan raya di Cianjur budak awewe make lek omong apa lek omong eueuh apa lek mong naon lek mong teh elek aten mong berarti apa lek mong naon kelek aten eta lek mong bereto mah lamun aya budak awewe make lek kitu eta teh pasti anak Cina agama nage Kristen depan Kristen teh aya dua rupa nya Kristen Katolik aya Kristen Protestan tah bereto mah pasti anak Cina nu make lek mong teh ayeuna tahun 2002 hiji lain anak Cina tatangga uning ngelobuah bahkan ayeuna mah pakaian ge lain lek mong tapi mek mong
Geus tong diterjemahkeun geus. Ka atuh rek kumaha teh kata ngomong kumaha sajeun ka deui geuning make owner na teh sajeun ka deui tina walusia merek jarina teh. Tak cek santri uing mah subur makmur kemah nih pahloh jinawi owner luhur tuur di mana nongeng kadelo liang aya nu kitu di dia aya eta ku aya wae di dieu euy aduh Gusti hanya katu berang keneh uing ka dieu hayang nempok loba aya kolor ge mana ting resep we teuing da uing anu kitu teh ya Allah sok na beri giding lamun ningali barudak udah kitu zaman ayeuna numpona ge Gusti pada istighfar teh amit-amit ja bahaya ya kitu zaman ayeuna ya Allah iman ku iman bakal apal hakikat hidup ku iman urang bakal nyaho mana syariat mana hakikat ulah salah gering meusan datang ke dokter sani ngageurkeun maneh dokter cenah eta ge sakitu geus musyrik sabenerna geus kurang ka iman dokter mah ada ukur syariat maka ngecak kanu kadua salian ti iman teh kudu boga ilmu mentak nu tadi teh ilmu mana dua agama jeung pengetahuan di mana budak kurang sakola kade ngaji ditinggalkeun supaya balance supaya saimbang antara pengetahuan agama jeung pengetahuan umumna. Science without religion is blind and religion without science is lame. Bahasa naon itu? Bisa teu mah bahasa Inggris. Mata kudu meuli kuncina. Teu wengeuna mobil dibawa kunci Inggris. Tak bisa deh kasetnya kieu ge gaul lain. Nya pengetahuan terbarengan ku agama lolong, agama terbarengan ku ilmu pengetahuan lumpuh. Mani lolong mani lumpuh, mani cager gitu bingung, mani cager metak sok ilmu sing hade. Terus deh uing beretok kurang kumaha wanti-wanti karamakna bupati samih ayeuna teh saha? Mang Irfan, ramana teh Mang Cecep. Tah Mang Cecep kebeneran jeung uing sapanggung harita keur ngaji di Darul Muawanah Sinang Barang pesantren agung. Anjeunna sambutan saur anjeunna budak saumuran sakola kudu disakolahkeun, lamun teu disakolahkeun bakal keuna ku PP peraturan pemerintah bisa dihukum kolotna. Begitu uing tampil ngaji cek uing, "Bupati, ayeuna mah teu usum sakolah." Breto sakola mah jangan Firaun cari keureup. Sareng meuheun Firaun lagi. Lain kudu sakola, ayeuna mah kuduna dua kola, ngaji ongkoh sakola ongkoh. Naon sababna? Lamun urang ladang sakola pinter ngan teu bener. Hirup mah kudu bener bari pinter. Terbukti pan. Eta geuninganan Ustaz cenah wanian cek ka bupati ngomong kitu. Uing mah wani teh bobohan dulur. Dulur jeung pajejep teh. Dulur ti mana ngaku-ngaku tinganan. Iya kieu. Akina Pak Cecep jeung aki uing teh eta teh aki-aki. Jadi dulurnya. Gitu. Allah. Ripuh jadi jalma bodoh teh Kang. Di kampung biasana urang tiap ka warung teh seuceu geuning bapaknya. Tok assalamualaikum ibi. Mohon aja aya naon? Preservasi jeung teri. Gitu nya. Gitu deh. Sabaraha kilo? Saon satengah we. Gitu. Kade eta kebiasaan eta teh ka kota dipake sabab di kota mah kitu teh diseri-serikeun ece. Dan asup ka Alfamart ke Ketrok. Punten. Moal ayeuna malan moal. Ece bingung lah kunaon teh malan. Begitu dibaca dina pantona aya tulisan tarik. Oh, kurang tarik. Lain di berdoa kakak itu kalau nggak rupun tenang nah ripuh jadi jelema bodoh kurang kampung sakanya homa yang teh open teh para kinyen kue
open apa open tuh pernah gini bolunya ini kajar kata di Jakarta aya gedong sigrong mencakar langit kacana tina riben dina pantona aya ngaranan open cek urang kampung betul pergi kue beli badah padahal open di mah buka jauh teh urang Cina rek asupan di halangan mang teu beunang asup Cina bisa tutung ada orang Cina tengah di bahasa Sunda asupnya maksa cek urang kampung kunaon ada orang dia meni hese dicarang keur ngahulang kitu jauh teh kaluar ti jero urang negro kan hideung eta urang kampung mun teu mah bara katak cek dewek ke sia tok asup jadi we ge nih cenah mah padahal manehanna anu bodoh hari pun jadi jelema bodoh baru tong jadi jelema bodoh nya gitu kayak tinggalin aja euy Allah tuh 10 menit deui sajam gue cekap teh sakitu cekap teh acan cekap tamahan toh sebelah dia tamahan toh tuh panitia tamahan cenah cek ece euy bieu itu hahaha sudah sholat di masjid berjamaah umpamana kabeneran imamna teu nyaho ilmu sholat makmumna ge teu nyaho ilmu sholat dur teh sholat berjamaah babarengan ceureuh moal tah ceureuh moal sakali mangsa eta nu sholat babarengan teh mamu aya dua jajarna begitu ruku aya nu jajaran pangtukarna kopehna teh murag gepeluk murag cek anu murag kopeah aduh kudu kumaha dewek nyokot kopeah ya dicokot ku kuleungeun sieun batal da teu nyaho teh elmuna tungtungna sirahna dilelempeng maksudna di mana sujud rek diasupkeun ka bentik-bentik wae eta tongongna begitu sujud pus asup eta sirah kana kopeah asup si asup ngan hanya ka eta kopeah teh daekeun apa geus bingung deui si eta aduh kudu kumaha ya cenah ya masukkeun kopeah supaya napa dibantuan kuleungeun sieun batal da teu nyaho teh elmuna tungtungna eta kopeah disuruduk nepikeun ka ngaliwatan jajaran nu kahiji kabayang eta nyuruduk kopeah nyentuh dina bujur imam gete ku imam dijejak bus teh eta kopeah teh asup napal dijejak ku imam teh eta jelema nu jejak sirahna teh teu amekeun dijejak sirah teh lapanya teh salat teh kudu kitu da teu nyaho teh ribut mana lagi mah jejak kana jajaran kahiji jajaran kahiji sarua teu amek lapanya teh salat teh kudu kitu ribut mana jejak kana jajaran anu kadua jajaran kadua ge sarua teu amek ngancek jajaran kadua kudu kasaha dewek ngajejak eueuh deui jejakkeun tungtung nama jajaran kadua ngabring ka haeup imam pada ngajejak gitu gara-gara naon eta teh gara-gara bodoh gara-gara kopeah kan gara-gara bodoh mentak hirup mun bodoh mah ya Allah sarituna teh tungul di parut catang di rumpak kadang-kadang kaluhur teh sirungan kahanap teu akaran komo bari supaan mah jauheun nya eueuh manfaatna heuh aya teu manfaatna aya ngaheurina tuh nya mentak sabenerna urang kudu ngarasa jelema bodoh ngan jelema bodoh nu alewoh daek katanya nu hayang ngarti leres iman ilmu penting ilmu bu di urang teh kadang-kadang boga genep perasaan da hate teh awas tina genep perasaan eta teh sok ngaluarkeun dosa sok jadi dosa mentak begitu datang perasaan eta aya ubarna naon genep teh hiji urang teh kadang-kadang ngerasa bersalah manusia anu normal mah sok ngerasa bersalah lamun tos naon